Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sejauh ucapkan salam ka ibu bapak kaliwati sadaya utamina kanggo ka calon bapak nu diapingku ibu sinareng ramana ngalet ngeukeung ngabadaleun kulawargi Jembarna sampurasun demi wanci satemana hirup teges pasangan ringkang lir ibarat wening jeung galina lir ibarat asih jeung cintana jeung di antara tanda-tanda kakawasaanana diceritakeun pikeun araranjeun jenis-jenis papasangan di jenis araranjeun sangkan araranjeun aya dina hati terima prosesi pangjayap calon panganten numutkeun adat kebiasaan urang Sunda Pakasuta by you organizer saja dikawitan. Aturan kasep wilujeng sumping bager gitu atuh teu hilap kanggo ibu sinareng ramana panganten welcome abah ucapkan kulawargi Jembar sadaya gitu alhamdulillah kasep hidup abah saja diejakeun atuh supanten aya dina kalancaran kating priman kanggo urang sadaya gitu bager abah saja ngaraja heula bismillahirrahmanirrahim Allah nuhun saput kanu maha agung kagungan kun fayakun jelgadengna kawasana di langit pating karetip di bumi pating kulisiku melar di alam bager gitu kedah emut ya bager di alam ahli alhamdulillah raja munah raja dina iman dina Islam kenal Allahu Akbar kedalna Allahu Akbar Allahu Akbar sampun manawi katamu sadena su rumaos wah leleda sakedap antosan heula mundut kasalira sejak nyebarkeun bewara ka sakumna balarea pun sampun wah nembatkeun nu sumping tuh atra kalet kalabring dergending geraramekeun bramian gerapapakeun Burpayung gerabukakeun burpayung gerabukakeun burpayung gerabukakeun sakitu kasep raja tiwa malam mandar mudah-mudahan dina kalancaran atunya kanjang-kanjang derah sok mangga su awas haturan kanggo wargi-wargi sadaya cenah Allah. Turanakeun kanggo wargi pasapen sadaya cenah su iya awas Allah iya
calik-calik sarang abah dari pacaket mamual cenah Selamat pagi, selamat wayah kieu kitu uhun wilujeng sumping kasadayana gitu. Aa damang bager uhun senyum sedikit ganteng. Nah biar supaya tidak tegang gitu. Alhamdulillah katingali gitu tadi teh aya balad urang sadaya cenanya cunya. Aya Om Bram gitu kamana eta Om Bram. Neng Ratu alhamdulillah aturan. Ibu Sinareng Ramana Panganten Bagea Kasep pada kesempatan kali ini hidup mau berpasang-pasangan betul seperti itu. Jurung doa bager. Mudah-mudahan rumah tangga anu sejadi kojayan ku hidup janten kula wargi anu sakinah mawadah warohmah. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Atuh dipaparinan turunan putra putri nu soleh tur soleha. Amin amin. Ganteng. Dikarenakan Ananda mau berpasang-pasangan, Abah juga tidak mau kalah gitu. Ibu bapak hormaten si Abah utamina gitu Kang Oka. Bapak hajat, haturan Bapak Haji Timu samiwah ibu gitu. Abah juga ditemani oleh istri tercinta Bager gitu. Beb, sayang, ambu. Beb, aloh, astagfirullah jol-jol tidinya sayang, aduh. Sini sayang, alay tadi kait karena lampu hati-hati. Aturan Bapak Ibu hajat sadaya gitu tepangkeun. Ieu teh istri Abah, won ambu sok keti cenah bagea beb, ka dieu beb alah. Kem here beb alah. Aturan Ibu Om Bram aya Om Bram tadi teh aya ena jol kaleungit leuleuleuh ayo beb alah iya beb awas hase lo alah ieu sikat Pak Haji hawa aturan gitunya ohon atur nuhun. Gus beb Allahu Akbar kadio. Astagfirullah ieu salaki di dieu buat kadinya cicing kadio. Allahu Akbar. Kadio. Ari sayang teh geus di mana di geron teh tadi karekol gitu. Dangdan teh angges-angges ieu urang hatos gitunya. Hapunten Pak Haji sakedap gitunya. Urang pakaulan teh cenah aya naon aya gos. Aya nikmat durian. Rek nu eta keneh. Oh sok atur dar.
Awis pangbagia simpai mangle silokana. Anak yang cimatawaki nulame dianti-anti kalungkan malaikat dede siloka pengening tinu fungsi manggak narangan nyembuah dan lembut Rasul